Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng Mang Jaya sapara kanca di Mang Jaya Official. Terus terang para mitra, Mang Jaya teu maca deui dongeng zaman ayeuna. Hartos mah ieu dongeng teu dibaca anyar tapi kapungkur dibaca ku Mang Jaya. Atos janten kaset, tina kaset dialihkeun. Alhamdulillah para mitra, Mang Jaya aya koleksina sok sanaos reksak-reksak oge tiasa diakalan. Tapi pemirsa reksak teuing mah atos. Teu tiasa diangkat para mitra reksak-reksak teuing mah kayak gitu. Tapi mun tiasa diakalan mah diakalan gitu para wargi. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Rusiah Curug Cikidang. Teu karaos ayeuna nincak bagian ka-24. Dina akhir bagian ka-23 urang sami-sami ngabandungan nyaeta nuju ngobrol antawis Mang Kurip sareng Ading. Mangga urang teraskeun hanca dongeng judulna Rusiah Curug Cikidang karya Kileuksa dina bagian ka-24. Harita ge para mitra Mang Kurip sareng Ading keur ngadongengkeun perkara Mang Upin tea. Anu pamajikanna tos ngalahirkeun malah ma anakna loba. Terus atuh Ading nyarita, "Sumuhun Mang lah, keuna urang wartosan ku abdi." Pokona malah kuring mah mun kaparengkeun boga pamajikan teh nya kira-kira can teteg usaha mah ser sina asup HBW heula Mang. Ngarah tumanina usaha nyadiakeun heula keur bekel. Mun imah geus boga, bekel geus boga, keur itu ieuna geus aya kakarek boga anak. Jadi direncanakeun Mang moal sakarepna nya. Bener jang. Kudu kitu pamuda mah kudu boga pamikiran nu jauh jeung gede amahanana. Kudu jembar jeung gede tanggung jawab kana rumah tangga. Rencanakeun ti ayeuna sabab rumah tangga teh kudu boga tujuan ulangan sahayuna bae. Dari geus senang mah moal keur saha deui tangtu keur urang. Mun anak saeutik mah anak kaurus, indungna bakal sehat jeung jagjag waringkas, pan senang, ceuk Mang Kurip bari nyerenge. Ading seuri leutik manehna ge geus waas. Mun geus boga pamajikan tangtu rek kitu rek ieu, rek make rencana dina sagala rupana. Ngan lamun indak nepi ka palabadinya betras inget ka nyinini, nyaeta ati dituna mah para mitra sadaya bebene nu keur jadi pamikiran teh eueuh di imahna malah ayeuna keur dipikiran. Tapi kumaha atuh nya Mang da geuning nyinini ge eueuh nya siga teu sadar Ading nanyakeun kitu. Mang Kurip kaharti yen Ading teh bener-bener miharep ka nyinini sabab katara dina kecap-kecapna jeung romanna Bangundaria sarta katara dina suhudna neangan nyinini. Nya sing sabar we atuh jang. Pan ieu ge keur diakalan ku urang duaan. Lamun beunang teh mah moal kusaha deui Mang moal ngoretkeun. Ari nya mah bener-bener hayang ka anak Mang, syukur ka bina-bina. Mang mah doa pisan asa sing nyaan milu neanganana jeung sing nyaan rek ngarancanakeun kulawarga nu bagja dunya akhirat. Ku Mang didoakeun pisan sing hasil jeung sing lancar. Cek Mang Kurip geus teu asa-asa hatena teteg sarta ngarasa yakin yen Ading mah nyaan mikah hayang ka anakna oge kalayan aya harepan da sababad jeung nyinini. Dari jeung Bah Jilun mah najan mikah hayang banget oge ka hiji teu sababad, kadua nyinini henteu daekeun nu matak ipis harepan taya harepan kana laksana. Nuhun atuh mangkeun urang akalan sabisa-bisa. Moal burung beunang lah tapi kumaha yeuh. Panon poe geus surup Mang sora gamelan can aya nya. Sabar we jang da beurang keneh. Engke ge lamun tepi kana waktuna mah moal burung kadenge geura. Da unggal poe ge sok aya wae atuh. Jawab Mang Kurip siga nu gede hate. Tetep boga sangka anu yakin yen poe eta sora gamelan bakal kadenge. Barang keur gunem catur kitu torojol bioon nyampeurkeun manehna geus reres popolah di pawon rengseng. Kumaha nyusul barudak teh rek tulus ujang? Ari ceuk bibi mah ulah kapangaruhan kula lakon Bah Jilun sabab lamun jalemana beda, pangalamanana beda. Beda niat jeung tujuan, wayahna kudu tulus ujang. Bade ieu ge bi, da pantos badanten sareng mamangna
ieu mah mung kantun beral we wungkul bari ngantosan aya deui sora gamelan. Da upami teu aya sora gamelan mah moal tiasa disusul atuh Bi. Jawab Ading estu mata greug-greug pikeun Bioon. Namahan kayakinan kana pamadegan manehanana. Syukur atuh Ujang muga-muga we sing hasilnya. Nyenining teh kudu kapanggih sarta ulah katipu ku siluman jiga bajilun. Lantaran urang mah niatna ge hade, hasilna ge kudu hade. Cek Bion. Semu ngalima ras inget ka anakna nu can puguh nasibna. Nu jadi harapan teh iwal ti Ading nu baris neangan nepi ka beunangna. Samemeh Ading ngajawab ti kajauhan kadenge sora angin meninga guru. Dibarengan ku sora manuk koreak geus puguheun ari manuk biasa mah. Sora tongeret meni baleger patemalan matak ganeng. Atuh tiluan rada reuwas lantaran ngadenge angin nu ngaguruh datang ti beulah kidul semungetan. Jeung di kaayan lemur asa rada keueung, mangkurip ge colohok bengong bulu punduk muriding tapi hate panasaran hayang nyaho kana kaayaan nu sanyana. Aya angin jang angin naon nyabat lulubukan kitu. Luka mang angin biasa we meureun ngan gede jeung tarik. Jawab Ading rada asa-asa. Dasarua hatena mangarasa keueung. Lain angin biasa ieu mah sabab sorana rada les-lesan. Jeung ditu katempo aya tatangkalan nu aroyag jang. Tembal mangkurip para mitra. Nya rada aneh. Bion harita molohok ka kidul panon meuni teu ngiceup-ngiceup. Jep tiluan jarempe lantaran kadenge aya sora anjing nu babaung. Meni melebung minuhan langit Cibonteng kawas aya kila-kila goreng. Atuh puguh nu tuliwa tiluan beuki reuwaseun kawan tuan cu sareupna. Estu mata keueung jeung mata klewang bulu punduk pating puringkar. Akhirna mangkurip jeung Bioon katut Ading tayan wani nyarita. Caricing bae bari ngadedengekeun sora tea. Lila-lila sora angin ngurangan, sora anjing babaung leungit. Ngong aya sora gamelan meni halimpu kadengena. Kawas keur mapag dewa. Rei bulu punduk mangkurip muriding jajantung ratug tutunggulan tapi beuki panasaran. Tah jang. Gamelan geuning jang Ading. Kumaha urang ayeuna ye? Urang susul emangkeun bae lah urang mikiran naon-naon. Kasieun jeung kareuwas ulah digugu, bisi matak buntu kalakuan. Yuk urang indit. Bisi sora gamelan leungit panten. Cek Ading bari nangtut. Jerut turun kaburuan manehna geus hayang pisan indit taya kasieun. Nah matuh jang da nya mangge panasaran ieu teh. Tapi keula ulah rusuh urang dengekeun heula nu sanyana bisi can sidik. Cek mangkurip bari turun kaburuan, ceuli meuni teu sirikna rancung-rancung bakat ku hayang tegas. Malah Bioon nuturkeun turun pok nyarita. Geus sidik ieu mah Kang sora gamelan nu biasa sok kadenge. Nama ke kudu loba mikir, jeung geura init kali itu ayeuna keneh. Keula naon ulah sok rusuh teuing bising salah denge. Pokona mah hayang yakin heula napalebah mana datangna sora teh. Ngarah puguh nyusulna sabab bisi teu kasusul babakuna mah. Cek mangkurip bari singkir. Tuh di ditu, nama ke nanyakeun ka di dieu. Bioon nunyuk ka beulah kidul semungetan. Anger unggal aya sora gamelan ti dinya datangna. Mangkurip jeung Ading teu nemalan duanana marelong kadinya. Pikiran jeung sawangan geus nyipta-nyipta kaayaan tempat nu nangap wayang. Atuh beuki lila teh beuki ngolemar pipikiranana tungtungna kapangaruhan ku sora gamelan teh lila-lila pok Ading nyarita. Yakin mang di ditu nu nangap wayang teh yeuh. Ayeuna urang susul lantaran lamun diengkekeun bisa leungit manten. Ayo jang satuju mangge. Baik atuh dagoan heula on. Akang rek indit mengpeung alus waktuna. Kade ulah ka mana-mana nya bising aya naon-naon, lantaran di imah teu aya batur deui. Mangkurip ngareret ka Bioon kituna teh bari meulitkeun sarung kana cangkeng. Singkil jiga rek penca Bioon buru-buru ngajawab. Keun bae ulah mikiran kuring Kang. Geus bisa ngajaga awak sorangan sarta moal ka mana-mana. Moal indit kana teu puguh kuring marek ngadagoan datangna nyusul we nu nyusul. Ngan kade sing arati-ati di jalan. Atuh syukur mun kitu mah nya. Namding urang ini ting. Mang Bi permios Bi bade nyusulan ini. Enggak ujang didoakeun pisan ku Wiwi sing hasilnya. Bring duaan ini. Dijajabkeun ku paneuteuk Bioon nu ngandung harepan susuganan Ading jeung salakina bisa nyusul nini.
kalawan bisa mawa balik ka imah bari salamet. Sedengkeun sora gamelan awas sarta atra, jalma-jalma urang dinya geus teu aneheun deui. Lantaran geus lila ngadarengen nu kitu, sanggeus mangkurip jeung ading jauh bioon unggah ka imah. Tuluy nutup-nutupkeun jandela jeung panto, tuluy nyeungeut damar di imah. Geus kitu mah tuluy diuk di tengah imah. Barina neda kanu maha kawasa, muntang tulung sangkan anakna beunang deui. Keur kitu dur bedug magrib atuh buru-buru manehna kacai prak salat magrib kalayan husu. Nu satuluyna mah teu cengkat nepi ka wanci Isya, ngadeluk we wiridan sabisa-bisa sangkan anakna dijauhkeun tina balai. Sagtuna heula kaayaan bioon nu keur aya di imah, ayeuna kocapkeun mangkurip jeung ading nu keur lumampah. Tanggeus kaluar ti lemur Cibonteng, duanana kebat maju ngidul mapai jalan satapak. Duanana geus kapangaruhan ku sora gamelan atuh lengkah bangun rusuh, leumpang gancang jeung kawas siga nu sieun tingaleun. Tanyakan geus beak duanana ngaharega, ari kaayaan beuki poek malah jalan ampir teu katempo. Ngan ukur remeng-remeng sedengkeun sora gamelan beuki atra tetela kadengena. Malah ayeuna mah sinden jeung dalang kadenge ngahaleuang, matak dedengeun jeung matak pating seredet kana hate. Tapi jalan nu diliwatan beuki rembet atuh najan panasaran ge lumampah teh teu bisa gancang, antukna mangkurip ngarandeg. Harita ading tuluy nanya, "Nah make eureun mang teruskeun atuh bising teu kabagean?" Tadangukeun sora dalang mending ngahaleuang kitu, sinen matak dedengeun sugan mah, cek ading bari nyerungkeun tonggong mangkurip. "Cape ding, ke heula ulah rusuh ding. Jeung dihayang sidik heula lebah-lebahna mang teh. Cing taksirna lebah mana nya? Dari sorana mah geus yakin aya, malah leuwih jelas ti dieu mah." Cek mangkurip bari ngahegak panon mencrong ka hareup kesang geus ngucur sakujur awak. Tuh di ditu tuh yakin dilegok eta datangna sora teh. Moal burung tereh tepi da sora gamelan teh geus tari kadengena. Cek ading bari ngusap beungeut kesang ngucur menuju napas ngahegak sarua jeung mangkurip. Jep jarempe duanana marelong ka tempat datangna sora. Gigireun rame sora bebence jeung cari cangkas, ti kajauhan kadenge sora ungkut-ungkut. Sora gamelan tetep rame jeung tayareureuna. Nu duaan marolohok siga nu katenung, lila-lila pipikiran jadi robah. Kalebur ampir poho nu pinuh dina kasawangan teh iwati tempat talajo, jeung wayang nu keur manggung. Cacakan jauh kene geus kacipta, komo mun geus anyog mah moal burung poho kana naon-naon, pogot ningali wayang. Lila-lila mangkuri poho kana kasieun jeung kacape, jalan nu rembet jeung poek asa ngemplong, pok nyarita ka ading. Yu ajang urang indit deui sigana mah geus lila perungna nu manggung teh. Urang lalajo ti kadeuketan ngarah puguh, nama tuh. Tak kadinya jalanna rada gampang mang. Tong lempeng wae bisi nyasab, mangkani urang mah kakara lalajo ka dieu. Ading bari nunjuk ka kenca. Breh katempo jalan rada gede malah asa caang ayeuna mah. Tuluy mangkurip mimiti ngalengkah deui bari nyarita. Kabeneran jang ading, urang teh hayang pisan lunta kanu keur nangap wayang. Kali-kali ayeuna aya jalan sugan we ka dieu bener ye. Sabab babari jalanna teu pati rembetnya. Mun tapi ulah gancang teuing mang leupangna. Capek kuring lah. Wah tenang lalajo ge capek mah. Keun bae da geus puguh ayeuna mah teu kudu hariwang. Temal ading bari ngincid tukang. Napas ngahegak bangun capek. Nuturkeun mangkurip nu leumpang gancang. Oh gatuh urang salse we leumpang da geus deukeut jigana mah. Tah gamelan beuki eces moal burung kapanggih geura. Akhirna nu duaan teh ngagandeang leumpang tuluy teu rusuh jiga tadi. Jalan nu disorang asa leuwih babari malah beuki lila beuki caang. Asa keur caang bulan padahal langit ceudeuh. Taya bentang-bentang acan, mangkurip jeung ading geus keuna ku pangawasa siluman. Duanana geus mincak hiji jalan nu berasna ka hiji tempat nu keur nangap wayang teh. Kira-kira satengah jamna leumpang, gog anyog gasak-gasak awi, didinya geus mimiti aya jalma keur ngariung di sisi jalan. Malah aya nu dagang lampu cempor ka kalicesan katebak ku angin peuting. Tah nu dagang mang, rek nanyakeun moal. Cek ading semu ngaharewos malah manoel kana leungeunna. Teu kudu lantaran ku aya nu dagang geus mangrupa hiji tanda yen di dieu aya nu nangap wayang, tuh geuning loba jelema. Meureun rek lalajo teh. Cek mangkurip bari tetep leumpang manehna mah teu loba pikiran da geus panteng kayakinan.
yang didinya aya nu keur nangap wayang jeung di sora gamelan beuki tari. Dalang ngahaleuang diselangku sinen sora alok jeung nayaga kacidaramena. Mama tuh teruskeun mang. Tuh di itu geuning mang tuh loba lampu meni barakandak. Meni baranang tuh lampu ge. Wah, bener nu kamari sigana mah da asa geus kungsi ngaliwat ka dieu teh. Ading bungaheun sabab yakin kadinya teh bisa ngahaja. Lain ning sakadar kabeneran bungkul buktina ayeuna geus bisa datang. Ieu tuturkeun mang kade ulah pajauhnya. Jeung ulah loba omong kanu sejen teu kudu tacanya ka urang dieu. Mang sok teras ka ditu ngaratereh tepi. Harita para wargi sadaya mangkurip jeung Jang Ading nuluykeun perjalanan. Nya bener tuh jalma-jalma meni balawiri Jang. Wah, rame jiga nama da loba pisan ulah lajona. Teh malah mangkurip bari melong ka hareup. Lempang tetep tenang bari ngagandeurang, hate teu rusuh da loba batur. Malah beuki lila beuki loba jalma jalan mimiti heurin. Akhirna mangkurip jeung Ading tepi kanu dijugjug anyog ka tempat lalajo. Ngan ari wayang mah can katempo da kahalangan ku lautan jalma jeung kakayon. Rea nu dagang jeung imah-imah. Tapi ari sora mah geus puguh di dinya sabab rame matak waas jeung matak betah. Mangkurip ngarandeg leumpangna manehna bingung rek maju. Sabab jalma nu lalajo kana lepisan wayang keur meujeuhna rame. Harita Arjuna keur debat jeung Gatotkaca tapi ku mangkurip ngan kadenge sorana wungkul. Da panggung namah can katempo atuh beuki panasaran bae. Waduh, nyaan rame pisan ding. Tapi mamah yang lalajo ti kadeuketan hayang sidik kana wayangna lah. Nyanyan wayang golek atawa lain. Eta sora meuni sidik rame ye lalakon teh Jang. Nyamang kuring hayang ka hareup tah. Kadinya nyelenep sugan bisa ngan kade bisi ngadupak batur sok amok Bang. Ading nunjuk ka pipir imah nu pinuh ku jalma-jalma nu keur lalajo. Nya bener Jang, yeuh urang ka ditu. Kade ulah pagisa Jang Adingnya. Bisi hese neangan mangkaning jalma sakilobana. Kumaha neangan budaknya kapanggiat wa moal dina kaayaan kieu. Langsung gade kapanggiat tuh Mang. Sok atuh geura maju kuring nuturkeun. Oh hayu ah, cekelan tak mangnya. Tuluy mangkurip maju lalaunan. Nyalenep kana sela-sela jalma loba, Ading muntang kana tak mangkurip da sieun papisah bisi hese neangan. Kawantu dina tempat nu sakitu ramena, jalma teh asa leuwih loba batan ti heula. Pagelek matak lieur jeung matak pawur tapi mangkurip jeung Ading jiga nu babari. Jalma-jalma nu aya di dinya marere jalan keur ngaliwat. Nu duaan teh babarieun akhirna anyog ka hiji tempat nu rada luhur ti dinya. Anggang keneh ka panggung tapi geus awas mangkurip harita colohok bengok. Para mitra mangkurip tuluy nyarita. Arin heula ding awas ti dieu mah yeuh. Bener-bener rame nya. Reg mangkurip eureun panon melong ka panggung wayang. Dua wayang aya di dinya keur silih tempas ngomong ku nu lalajo pada melong. Jauh keneh ti dieu Mamang mun hayang deukeut di ditu tuh. Ti dieu ge cukup Jang Ading eueuh nu ngahalangan ka ciri kabeh. Tapi urang mah rek lalajo wayang Mang ulah kajongjonan teuing. Sabab tujuan urang sanyalman yang nganyinining. Mata kudu ka hareup ngarasidik susuganan aya keneh di ditu geura yuk. Cik Ading bangun teh sabar manehna geus hayang tepung jeung nyinining. Mangkurip asa diingetan manehna sadar kana tugas nu sanyana. Nya ding urang kudu neangan nyinining. Tapi kumaha je tempatna tuh nah nya di dieu kungsi papanggih jeung Ujang. Nya di dieu yakin pisan kuring Mang. Sabab aya tanda-tandana tuh. Kaji cangka caringin leutik kadua papaes panggung sarupa kitu. Malah kaayaan palataran jeung sagala rupa ge sarua. Pokona mah moal salah lah, pasti ieu pisan nu kungsi kasabaku kuring kamari teh. Oh syukur mun kitu mah nama atuh urang ka hareup ayeuna. Susuganan anak Mang aya keneh di dinya. Tapi ka mana jalanan nu babari Jang? Namu Jang ti heula. Cek Mangkurip bari neuteup ka Ading. Ayeuna mah mun nyebut esok Ujang sasarina mah cukup ku maneh. Sigana ayeuna mah geus boga kapastian Ading nya bikahayang ka anakna. Mangga Mang, ieu tuturkeun kuring ka dieu. Ading tuluy leumpang ti heula dituturkeun ku Mangkurip. Tuluy seseleke kana sela-sela jalma loba, tapi di dinya mah rada hese lantaran jalma teh kerep pisan. Kawas nu meunang ngajejel meuni heurin jeung hese ngalengka. Ading jeung Mangkurip rada seunggah tapi kulantaran hayang nempo ka hareup, keukeuh maksa. Dibelaan babadu bari molotot. Memang loba nu kukulutus tapi teu aya nu matak balai. Sagtuna heula sakedeung kaayaan Ading jeung Mangkurip.
Nurek pindah ka deket panggung ngarah babari neangan Nyinining. Ayeuna malikan heula ka tukang nyaritakeun Nyinining saditinggalkeun ku ading basa merangan Arjuna. Harita Nyinining jiga nu teu malire kana kaayaan ading anu ngagoler dina gebog luhur panggung. Kudu lalajo teu diganggu. Komo ari kudalang wayang mah diarantep wae singa joprak di dinya. Lila-lila Nyinining karunyaeun lantaran ajan kumaha baya oge ading teh sasat batur salembur. Jeung deui geus nyahoyen sobat bapana. Teu tega nempok kitu tuluy ngeteyep ngadeukeutan ka panggung nu maksudna mah rek nulungan ading teh. Aing teu tega lamun terus-terusan nempok Kang Ading anu ngajoprak dina panggung. Pasti lila-lila mah ripuheun. Sabab ditampilin ku Arjuna teh atuh. Nu gagah sakti mandraguna, tangtu lila-lila teuing mah bakal binasa. Sabab moal aya nu kuat ngayonan Arjuna mah. Keun ku aing ditulungan sina balik ka lemurna. Kitu ceuk hate Nyinining. Bari tuluy ngadeuketan kana panggung teh tapi samemeh nepi ka nu dijugjug. Reup kaayaan asa poek tapi gamelan jeung sora nu sejen tetep kadenge. Malah nu surak ayeuh-ayeuhan asa kainit. Puguh Nyinining meuni reuwas lantaran bet ngadak-ngadak jadi poek. Tapi manehna sadar tangtu lampu pareung. Kitu ceuk pangrasa manehna tapi barang rek usik nu maksudna rek ngareret ka luhur panggung. Brai caang deui. Breh kaayaan di panggung katempo harita wayang nu ngalalakon geus ganti deui. Di dinya aya hiji pandita jeung raja buta, sedeng ading mah geus leungit teu aya dina urut tadi. Ae. Na geuning geus eueuh Kang Ading teh. Na dibawa ka mananya palang siang disamar ku Gatot Gaca. Dibawa kanu jauh. Tapi kajen teuing ari geus eueuh mah moal matak ngaganggu kana pikiran. Ceuk hate Nyinining ngomong sorangan tuluy mundur deui ngajauhan panggung. Kana wayang teu malire ayeuna mah sabab teu resepeun ka raja buta teh nu dipikaresep teh ngan Arjuna bungkul. Harita para mitra nu lalajo seah meuni ngaguru. Keprok jeung surak pagalo ngajadi hiji teuing nyurakan naon da ceuk Nyinining mah wayang teh teu rame. Bila kadar nu keur adu renyom tapi Nyinining teu malire kanu kitu. Reg eureun di hiji tempat nu rada ipis jalmana tapi nengang ka panggung. Di tempat na rada luhur tapi kakarage sakedeung torojol anu datang. Hiji satria gagah jeung Raspati pakaian ginding kawas menak baheula. Ngan ieu mah make makuta nu sarua jeung Arjuna. Puguh Nyinining meuni colohok bengong asa teu percaya kana tetempoanana. Lila pisan molohok kanu kakara datang. Hatena lelenyapan jajantung ratug tutunggulan. Reuwas campur jeung atoh sabab beuki lila beuki sidik geuning eta teh Arjuna nu kungsi nyamper ka imahna teh. Wilujeng bengi ceuk Arjuna bari imut atuh meuni nyaredet kana hate Nyinining. Suku asa teu napak hate bungah liwat saking. Pok ngajawab bari manggut males imut. Wilujeng wengi haturan Kakang. Nuhun, sareng saha nongton teh? Arjuna ngadeuketan kep nyekel pigeulang Nyinining. Teu asa-asa kawas geus loma atuh Nyinining beuki geumpeur tapi aneh hatena asa bagja ka bina-bina. Abdi we sorangan da teu gaduh pibatureun. Bongan engkang teu aya bae abdi tos lami ngantosan engkang meuni teganya. Dedeh teuing. Manawi teh teu acan sumping di ka dieu. Margipun engkang teu yakin naha salira teh kersa atanapi henteu sumping ka dieu. Horeng kersaan, wanian, sareng leres-leres palai nongton. Cek Arjuna jiga nu teu puguh ngomongna, matak gemes jeung matak nyeri pikeun Nyinining, sabab asa disapirakeun. Harianeun engkang, apan parantos janji salira teh ku anjeun. Tapi naha ayeuna bet nyarios kitu. Upami teu emut kana janji mah abdi oge moal kumawantun ka dieu. Nanging sawios upami engkang teu kersa didongkapan mah abdi ge bade wangsul ka lembur. Nyinining baeud malah maapi-api pundung rek balik ka imah. Nyeh Arjuna imut meuni ngabarasat lir cahaya mutiara mata kelenyapan kana hate Nyinining. Hai. Nah make nyarios kitu. Hapunten atuh Kakang. Mangga ayeuna mah urang nongton sareng Kakang. Supados langkung tumanina ulah nyarila wae bisi aya nu ngaganggu. Ulah mulih da teu acan wengi seueur keneh waktos ulah bendunya. Teu sae nu sok bendu mah. Arjuna bisa pisan ngolong-ngolona jeung deui matak heran karasana kana hate Nyinining. Asa nyerep kacida mata katentrem. Bagja jeung atoh diajak kitu teh. Arjuna teh atuh para mitra tukang gomal.
Aduh, nuhun atuh abdi mah moal wangsul ari aya nu ngarencangan mah. Nanging ulah di dieu nongtona abdi mah hoyong calik tos cangkeu. Ayo atuh ka payun. Mangga urang ka payun. Sok di ditu nongtona, sok ngalih ka pali ditu. Aya kurso enangan, tangtos raos di dinya mah. Moal aya nu wantun ngaganggu. Arjuna ngajak ka hareup tapi nyening mungun asa kagok ari kudu dinu rame mah. Dah hayang diuk ge dinu singkur tapi awas ka panggung wayang. Para mitra kaum dangu, harita nyililing tuluy nyarita. Alim kapayun mamargi isin seueur tamu agung. Urang di ditu caketang kacaringin di dinya aya bangku panjang. Ceuk nyililing bari nunjuk ka hiji tempat ku Arjuna direret. Mangga atuh urang ka ditu. Geus kitu mah bra duanana init kanu ditunjuk tadi. Tekung silila geus tarepi breh nempo bangku kosong. Atuh gek duanana dariuk kalayan tenang tumaninah di dinya ge bisa lalajo wayang lantaran nenggang kana panggung. Kumaha upami di dieu raos? Nanging asa tiis nya. Raos sakieu mangkang tiis sareng tumanina. Abdi bingah tiasa patepang sareng engkang margi tos lami diantosan. Cek nyinining. Hatur nuhun, mangga atuh urang nonton wayang sineng tenang. Di dieu mah awas sareng raos calikna, moal kesel sarta moal aya nu ngaganggu. Mangga. Jep duanana jempe, panon marolong kana panggung harita teh wayang geus ganti deui. Si Cepot jeung adina keur ngumpul bari sempal guyon gogonjakan. Ku nyinining di pelong bangun panasaran susuganan aya Arjuna nu bijil marengan panakawan. Tapi di daguan nepi kalila teu aya bae nu lalajo geus lila ager-ageran seuri. Dihibur ku si Cepot jeung si Udawala nu ngabojeg pikaresepeuy. Sanggeus carape ngabojeg pok si Udawala nanya. Kakak, kumaha urang atuh nakamana nya kudu ieu teh yeuh lantaran nu jadi lunungan geus pugu leosna. Mangkaning kudu buru-buru ngadeheus ka Amarta yeuh. Ceuk si Dewala dina wayang. Oing deh kami bingung ya. Saha geus lila we nyangan juragan pangawulan euy. Tapi ayeuna teh subing-subing je mangkaning geus yakin yeuh. Ya Amarta teh nuju bancang pakewu moal anu tiasa mereskeun ka jadi Raden Arjuna. Jadi bingung ai sabab lolos ieu teh. Jawab si Cepot. Bari luak lieu gemolan dina tonggong ampir burag. Hayu atuh urang teangan sugan aya milik bisa ngapanggih. Lamun teu kapanggih urang bakal meunang babanyu ti Kangjeng Ratu. Hayu kakak urang teangan deui. Si Dewala ngajak ini. Leos pangheulana les dekat tempo ku dalang dituna dina kota. Dasa semonyong sia. Ibu tayu bari kabur bari ulis sia. Ngajak lunta bari lumpat. Ngajak ini teh bari ngacir nurus tonyong sia. Daguan sabala. Bari lumpat les dekat tempo ku lalajo. Dituna kana kotak akhirna mah para mitra si gareng ge dientepkeun heula kana kotak. Crek-crek dalang nakolan kecrek jeung cempala. Ditema ku gamelan jeung tukang alok, rengse tukang alok ngahaleuang ngong dalang maca kakawen. Terus nyaritakeun yen tilu panakawan teh keur pating alasruk neangan Raden Arjuna, ngong deui ditema ku sine nu ngawih matak ngahudang kasedih. Ngagambarkeun tilu panakawan nu keur susah neangan dununganana. Gere nu lalajo surak ari nyinining colohok. Lantaran Arjuna ngiles teu kanyahoan inditna jeung teu bebeja heula. Barang ret kana panggung breh aya Arjuna keur leumpang bangun sul lungse. Ngeluk tungkul siga nu keur neangan barang nu leungit. Dipiri ku gamelan nu halimpu estu surup pisan jeung kaayaan. Ngong kidalang ngahaleuang tuluy nerangkeun kaayaan Raden Arjuna. Nyari tanda tegas jeung gampang kaharti. Kocap paon teuing alas bandawasa Raden Arjuna nuju bingung kalebu sungkawamana. Jalaran kaicalan ingkang rayi Dewi Balasubadra. Bingung nu teu mangih lungtung, susah nu taya sudana. Ari margi ingkang rayi teh teu aya pisan daratanana. Estu matak buntu kalakuan. Nanging sapamendaling para panakawan astra jingga Udawala nalagareng. Raden Arjuna ngaraos kaget manana campur sareng binga. Cerek para mitra, kecrek muni ngadeng. Puceng hisi Cepot bijil deui bari cudang cileung jiga bangsat. Garan aja surat. Saho panakawan hasil patepung jeung dununganana. Didinya ger si Cepot jeung adi-adina ngabojeg lantaran ngarasa bagja peda tepung jeung dunungan. Tuluy nanyakeun merbayaksa. Didinya si Cepot jeung laporan ka Arjuna ngabejakeun kaayaan Amarta. Kocap ke nyinining nu keur lalajo.
Harita bingung pamikirna sabab kari-kari Arjuna ngilas tigigirinana ayeuna bet aya di panggung. Atuh matak lieur kana sirah matak bingung kana kalabu manehna ngahulang mikiran keayaan Arjuna bet matak helo. Ya mah hebat para mitra Arjuna bisa luas lewas. Aduh ti panggung ni Arjuna bisa luas lewas ya. Ampun herana ka mana heula ari Kang Arjuna. Datang teu kanyahoan ayeuna ini teu bebeja. Nyaho-nyaho geus aya di panggung we. Kumaha nu sanyananya Arjuna nu dina wayang nasarua jeung nu bieu datang ka aing. Matak bingung sabab dina panggung mah awakna leutik jeung dijieun tina kai sedengkeun nu datang ka aing mah jelema. Cek hate nyinining bari melong kana panggung. Harita Arjuna geus buleud hate yen rek balik heula ka Amarta nedunan pangangkir ingkang Raka Jaka Raja Semiaji. Ka Raja Semiaji. Pikeun ngabantu kariweuh nu jadi lanceuk bering arinit para mitra sadaya. Harjepana kawan nu tilu dipiriku kecrek nu ngajrek-jrek. Kocapkeun para wargi, ading jeung mangkulit. Harita geus tarepi ka deukeut panggung duanana ngarasa bagja. Sok sanajan kacida capena urut pasedak-sedak jeung lalajo sejena. Kecangke sangucur napas ngahegak tapi bunga. Cing teangan di dieu jangna di mana anak mang teh cicingna atunya. Aya keneh di dieu atawa henteu. Lantaran kudu buru-buru kapangi jang. Cek mang kurip rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Nempoan anak susuganan aya di dinya malah ading ge memeh ngajawab dua kliek heula. Sabar mang. Urang titenan heula di dieu. Lamun teu aya di dieu urang intip di sisi panggung. Ulah tinu caang neangan bisi kanyahoan manten ku manehna. Wahirna moal daekeun nyampeurkeun ka urang. Cek ading bangun salempah. Sok sieun nyinining teu daek nepungan kanu jadi bapa. Nya bener jang. Kudu urang heula nu manggihan ngarah manehna teu bisa ngejat. Tapi kumaha ayeuna moal salah cicing urang teh. Sababet nangtung di nu caang hareupeun panggung jang. Cek mangkurip sapikiran pisan jeung ading bisi nyinining pangheulana nempo nu akhirna teu daek nepungan sarta moal ka pang. Oh sugan moal nyahoun mang keke sakedeung nya mangnya urang titenan heula ka ayaan di dieu. Sok atuh sing apik mengpeung tumanina. Tong kabeng mat ku wayang lah, keur bae da wayang mah teu aneh. Nya bener sok atuh. Duanana pating polohok nempoan ka ayaan di dinya. Neangan nyinining susuganan aya di dinya tapi weleh teu kapanggih. Teu aya sarima grimbag acan najan loba awewe teu aya nu sabeungit. Tapi tujuan mangkurip jeung ading teh gagal. Lantaran nu dipikah riwang jadi kanyataan. Harita teh maranehana nangtung di nu caang tur teu aya di hareup. Kanyahoan ku nyinining katempo kalayan jelas duanana oge. Nyinining meninga jenghok reuwas da sieun aya nu nganyahoankeun ka manehanana mung hanjakal waktosna kabujeng see para mitra.